Halo. Sulu. Bolah tong. Udah menang sah, aduh. Pasti pati ngareng. Kuyu teh kusak-kusak Incu ka mana atuh? dawo. Dawo abate kasih dah, uyu teripuna. Assalamualaikum sampurasun sobat. Tepang deui sareng Aris Buana. Ayeuna abdi aya di Cibangkono nya. Cibangkono. Kenakeun ieu Kang Opik. Kang Opik asli urang Cibangkono ieu. Cibangkono teh masih wewengkon Kertamukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Abdi ngaprak ka dieu sejamilari hiburan ngawitan terus kaduana sakantenan ngaloris lembur tapi milari naon bae anu tiasa atanapi nu tiasa dibantos di masyarakat eta utamina nya dina perkaos ayeuna atanapi dina get ayeuna adi sejang angkat pangwangunan anu memang kacandet ku ayana Covid-19 eta nyaeta waragad anu kawitna kanggo diancokeun kanggo waragad ngadamel sarana sareng prasarana desa utamina jalan ku ayana corona janten dialihkeun kana bantosan corona eta painten anu janten kasulitan pamarentah anu akhirna balukarna masyarakat oge dina pangbangunanna kirang kabantos atanapi kacandet teh utamina ayeuna jalan anu tadi ka atos kalangkung sabaraha titik jalan anu teu acan atos teu acan ngalaman betonisasi nyata jalan taneuh anu dina mangsa usum hujan tangtuna baris jadi blok jadi ledok otomatis jadi nyulitkeun usahkeun kana tatali margana rahayat atawa warga di dieu eta utamina ye pasawahan di tukangan abdi sadayana abdi 2A gitu nya pasawahan upluk aplak hejo keneh nama beres panen cenah gitu sawah sapalih oge masih keneh hejo ye salah sahiji pemandangan asri kaendahan alam nu aya di Cipatat anu satemena bisa wae jadi hiji destinasi wisata ku kearifan lokal tiasa diajengkeun tiasa digarap ku urang dieu janten wisata agrowisata kita salah sayosna. Oke painten sakitu heula urang taskeun di sajian tempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun haturkeun uninga wasta abdi Bapak Yos atas nama Bapak Yos RT 04 Desa Kampung Cibangkono RW 01 Desa Kertamukti Kecamatan Cipatat Bandung Barat haturkeun rebu nuhun atas tegi kebingahan tina ke pemerintahan anu enggal ayeuna ya alhamdulillah ibados tos masihan eta badaya panyuhungkeun Bapak Kades atau pengurus sadaya anu di wilayah Desa Kertamukti teh sanes ibados nyungkeun di bantos tina kebutuhan masyarakat dina utamina jalan utamina mah dan sakitu deui pribados kasadayana rekan-rekan Desa Kertamukti mohon kanggo jarur di pribados supados aya kelancaran dina urang sukses jalan usaha sadaya kanggo masyarakat pribados sakitu abdi ngahaturkeun nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.